Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing sadayana kumaha murid-murid Dararamang. Ayeuna patepang deui sareng Bapak dina pangajaran bahasa Sunda. Ayeuna materi ayeuna teh ngeunaan kalimah parentah atanapi kalimat perintah. Wilujeng ngadangukeun. Naon ari kalimah parentah teh? Kalimah parentah atanapi kalimah perintah nyaeta kalimah anu marentah jalma lian sangkan milampah pagawean nu diparentahkeun. Nu hartina kalimah perintah itu yaitu kalimah yang merintah seseorang supaya melakukan pekerjaan yang diperintahkan. Aya sabaraha rupa kalimah parentah teh Pak? Rupa-rupa kalimah parentah kahiji kalimah panitah atanapi pangjurung, kadua kalimah pamenta, katilu kalimah pangarep-ngarep, kaopat kalimah pangajak, jeung kalimah panyarek. Contohna kahiji ade geura sakola eta contoh kalimah panitah atanapi pangjurung. Kadua mah nyuhunkeun cau eta contoh kalimah pamenta. Anu katilu mudah-mudahan hujana gancang raat eta contoh kalimah pangarep-ngarep. Kaopat mangga kalebet Pak eta contoh kalimah pangajak. Jeung anu kalima ulah dianggo pulpen eta mah bocor eta contoh kalimah panyarek. Ngawangun kalimah parentah pek jieun kalimah parentah tina kalimah wawaran. Contohna Dudi dititah mupus bor. Dudi pangmupuskeun bor. Kumaha carana ngarobah kalimah wawaran sangkan jadi kalimah parentah Pak? Cara ngarobah kalimah wawaran jadi kalimah parentah pek perhatikeun contoh di handap ieu. Dudi dititah mupus bor eta kaasup kalimah wawaran. Keteranganana Dudi sarua jeung subjek atanapi jejer, kecap dititah eta kaasup kecap parentahna. Mupus eta kaasup predikat atanapi caritaan. Bor kaasup objek atanapi objek. Contoh nu kaasup kalimah parentah. Dudi pangmupuskeun bor eta kaasup kalimah parentah. Pek ku hideuk perhatikeun perubahanana kalimah parentahna. Carana anu kahiji ngaran jalma ngagunakeun tanda baca koma. Anu kadua kecap panitah dina kalimah wawaran teu dipake dina kalimah parentahna. Anu katilu dina caritaan atanapi predikatna make rarangken imbuhan pangjengkeun. Anu kaopat dina tungtung kalimah parentah make tanda baca panyeluk. Pancen digawe kawas contoh. Kahiji sapa dipiwarang nyandak cai. Sapa pangcandakeun cai. Kadua Fatimah dipiwarang sasapu di buruan. Anu katilu Reja dititah nyegat angkot ku bapana. Kaopat Akram dititah meuli sabun ka warung. Kalima barudak dititah migawe soal dina buku
pancen. Anu kagenep, Abdul dipiwarang ngantosan di payun sakola. Anu katujuh, Zikra dipiwarang ngawih di payuneun kelas. Kadalapan, barudak dititah diajar kelompok di kelas. Kasalapan, KM dipiwarang nyandak buku bacaan ka perpustakaan. Kasapuluh, KM dipiwarang ngauwihkeun buku bacaan ka perpustakaan. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.